Naon neng? Aneh teh nyeritain ini hati ibu amun ya. Tanya si amun teh kasar kan teh coba ani dikit-dikit nyeri teh. Duh, udah maksa wae ani teh alim jeung amun teh. Atuh kudu kumaha. Entos neng, rasa berat sedikit tuh. Aneh yang ngalih neng sedikit suka kumaha. Gila atuh ade duh coba abi teh nyeri hati teu ningali abi dikitu-kitu coba sok laki ade. Ari nyeri hati mah neng nyeri hati ate. Tapi posisi bingung gitu. Di samping lain, neng tanya tujuan ka. Terus ayeuna bade kumaha bingung neng. Pokoknya main tidak mak terus udah neng menyeri hati atau liur. Sok gerak tuh ayo kudu kumaha yang tidak lakukan mah jeung Nyantos atau ari eta koyong ani mah atos tak aya jalan deui. Ayeuna mah hayu atuh urang kawin ari jeung Mun atuh hayu. Tapi ani tuh siap acan hidup juga sareng Ani mah siap-siap wae atuh nu penting mah hidup jeung nya pamit kitu mah hayu atuh neng urang ayeuna keneh kawin ari jeung Mun atuh aktif deh si Arni ya, dia teleponan geus diropoe teu balik ka imah ka mananya molang kieu. Duh, imah molang geus saya malah minta bantuan ke barudak. Halo, di mana nak? Ayeuna kumpul di base camp. Ada sesuatu yang perlu dibahas. Ayo langsung ke tempatnya. Yuk. Kita si Arni teh kumaha nya eung. Geus sabaraha poe teu balik ka imah, ka mana budak teh? Barudak lalila deui. Janji esok datang sore. Bobo tambah lari dia. Enggak. Lain pamit teh. Aya naon? Dikumpulkeun anak ieu. Jadi kieu nya dak. Orang haja ngumpulkeun di dia kabeh teh nyaeta aya masalah utama di dinya kan mon. Kan kemarin si Arni terakhir ulin di mana? Tah. Anu jadi masalah nanya kan. Si Arni geus sabaraha poe teh balik ka imah. Emang pam kemarin teh ulin si Arni. Tah terus di tengah perjalanan Bang dicegat teh ku geng kaos. Tah. Urang digebogan cari di bawah ku geng kaos. Urang ieu kan ngomong soalna urang euy karagua ku di dinya apa? Atuh aya kitu mah geus puguh atuh ka mana leungitna gitu. Malah jauh berarti ku geng kaos kan. Bener teh? Bener sih. Terus pokoknya mah ributkeun deui ya, siga kamari. Siap. Ayeuna teu kae di bodeum anjing. Wah, bener ieu mah pul euy, ya banges wani-wani nyulik. Ani ayeuna bapak panggil deui lah. Pantu mah. Panggilna lah. Kada. Geus nama orang teh kan heula. Soalnya can tentu gitu ya diculik ku geng kaos. Amun sapertina na can kapange wae nya kapaksa gitu. Urang teh angwe ka markasna. Pamekeun deui ya. Langsung neangan jadi nutup kadul ya. Tah, bener. Udah bukti gelas soalnya. Kudu hayu urang neangan tuh. Yuk. Mah duit teh. Si Odoy baru ngajak nyerang lagi. Kalah eueuh si Odoy ka mana? Lah, tuh gelo si Odoy mah goblok. Gara-gara sia tah.
Aing mah teu apa, sugan teh si Odoek ngilu. Sia pangarepna teh boloho anjing lah, pucak-pucak bari eleh kieu lah. Pokona masalah sia kabeh lah. Pokona mah tepikeun ka ieu can cager sia ku aing pantau tuluy. Anjing teh. Jadi sia nyanakeun aing, Bro. Hayang saria ya naon anjing. Anjing sia goblok. Go Jimmy. Ayo Jimmy. Geus. Salim, Jimmy. Ajimi teh di mana nya? Di markasna Pak. Pilari ah. Ajimi di Pilarian ku Neng teh tadi. Kayak ini dia sejamnya di mana? Isin. Mangkeun ieu. Kaca. Punten. Ini betul dia. Nah, masih di dari yeuh. Dagang lepis pada di tur dari yeuh. Ribeuh naon tuh, Neng? Karkeca geur gitu jeung lepis teh. Digosipkeun mah cenah si Arnis teh jeung si Odo itu cenah kawin lari. Apa? Wow. Apakah benar itu pacarku? Nyai leres ieu Neng mah. Gue saya nama ulah elek ku geng jaket lepis. Ayeuna kita berpencar mencari si Odoy. Yuk. Mereka dinyain ke dia. Aya niat dasar jualan gitu. Ajimi mah itu kapungkur kitu wae. Kan namanya juga cinta. Ya, leres Odo itu teh can kapan? Leres yang ieu ge barudak menuju Balingung. Nah, bingung kunaon. Bingung kuduhan. Munga bentrok jeung geng lepis eleh wae. Atuh saya bade kumaha? Tah ngiring setengah ayeuna. Mana si Odoy teh goblok? Odoy, di mana kamu? Aku rindu. Ane. Odoy. Ane. Odoy. Anjing. Akhirnya mau panggil oge jeung budak aneh. Dasar wibu. Bangun anjing. Arni kemana? Arni. Doi. Mana? Anjing. Doi. Iya teh coba loba jelema lah. Sodo. Mana anjing? Itu anjing bakso ikan. Bang, kilo ribuan bang ulah ngewada. Saus kecap. Oh, saus kecap. Jadi kata mah